beheung lagi. Nu bener ulah bolos bae ku jaro di sakola kalau. Mal bolos ieu mah Jajana kudu rumah sa cilok jeung bakwan bae. Kudu karunya ka jaro urusan kawin ke bapak. Anak yatim piatu. Oke, siap. Benarnya? Iya, siap. Sakola ulah ngising bae dia. Lain nih Ro di mana lagi ajudan mah titel na tuh gelarna loba SO SE OSON SN SI SLET SEP biasana di ajudan titel anjing lagu naon Nah, udah masih Orson tanaon. Atuh mangkana kurang sing burung dididik di sini sakola ajudan. atau mending disakolahkeun ku ari Ro jangan ilmu mah tang ada lokolotna ieu budak ge pan sareng sekolah atau ajudan ge moal katinggalan ngaran ilmu mah cenah ge sampai ka kubur ge utuh-utungan Mas mending sakolahkeun sugan menang titel ST SP NAG biasana. Oh bener sip, sakolahkeun si ajudan mah. Ya itu si ajudan tuh astagfirullahaladzim. Ya lagu naon si ajudan kok dipake di sekolah lain mah kaset kalau sekolah tah. Dengan si dia tiada masa paling indah masa-masa di sekolah. Oh, pan ya ajudan ka batu mah S1, S2, S3. Ari maju ka SD di SDD jeung sip yuk mayo. Enggak suruh nereme aku mah caro jadi ke sekolah pan. Atuh sesuai keneh pan ajudan dia sesuai jeung postur tubuh gitu. Jadi dia mah pantes keneh disakolahkeun SD. Oh, gitunya. Terus si ajudan sekolah di mana supaya menang titel yo? Aya di ditu ajudan tuh. Aya di ditu tuh SD Inten Jaya. SD Inten Jaya ku ari keur narima siswa baru. Makana ku jaro ajudan disakolahkeun. Pan ajudan beung geus teu inung teu bapa nek sakola nyakolakeun lain tah mah jarum tong jawab. Atuh pan ajudan geus teu inung teu bapa meureun nek saha nu nyakolakeun. Jadeung-deungeun mah moal mungkin lain tah mah jaro. Gitu sebagai jaro ajudan disakolahkeun ku jaro geus ulah mikiran biaya. Siap hari kitu maro. Ajudan nurut bae lah nek mah ge yang penting sakolah bae ajudan. Lain jeung ieu Ro ulah ngababangka biayaeun. Urang percuma ngadele beungeut na ge ieu hansip gitu. Ngadele beungeut na tampang na lain tampang nak belajar jeung. Tampang bolos nu kieu mah. Moal rek asup sakolah jeung deuleu. Tampang lagi urat beheung lagi. Nu bener ulah bolos bae ku jaro di sakola kalau. Mal bolos ieu mah Jajana ajudan kudu rumasa, ulah hayang nu macem-macem, cilok jeung bakwan bae. Ulah aya hayang chicken, pizza, cilan moal aya di SD mah. Lewat itu cilok jeung bakwan. Atau ulah ngentit bae jeung dina kantong celana rokok. Paling sekolah SD ieu mah teu meunang ngarokok. Ulah ngarokok, naon SD ngarokok. Ih, udah pan eta ajudan kudu ku rumasa, pan huntung ge geus caroropok. Awas kena blok. Angkat sip. Aing. Aing ku gawe nim ajudan. Tah, di dia sip yo, ajudan yo. Iya sekolahna yo. Iya di dia tah. Tah kepala sekolah tah Susianto tah. Susianto Payanto. Payanto tong Udah, biasa tuh. sekolah mah. Ayo nu Biasa sekolahna. Tuh ai guru sip. Oke, assalamualaikum naon. Asup guru nanya heula gerokeun. Gerok ulah ka nyelonong bajing. Ih. Ulah ngisinkeun nya sakolahna nya. Bener ulah gelut bae. Dia ulah gelut bae sakolahna nu kieu masih. Nurut sakolahna nya. Ulah gelut bae. Dia lamun gelut dia batur eleh, pan dia menutup awak. Aya nu kieu maringrang sok ngabolongan tembok nu kieu mah. Nanging rinyuh nu kieu mah. Nu hade sakolahna ulah Diasupan kena barak militer dia. Ujaro daek. Mal. Ulah ngising. Assalamualaikum. Gawir amat ting ieu. Angkat. Assalamualaikum, Pak Guru. Aduh, ampura. Salaman. Eta guru senior di dia mah. Iya, arek naon. Ugu ieu arek nyerahkeun ieu yo masyarakat ieu teh sakola-kola, ieu Pak ieu. Masyaallah beungeus teh inung teu bapa ieu. Astaga. Iya, seberapa tahun? Yatim piatu. Seberapa tahun? Dinya haja lahirna mah tahun 8 genep cenah. Arek daftar baru apa kumaha ieu? Atau daftar baru di riset ulang gitulah. Astagfirullahaladzim. Supaya pangdidikeun ieu. Geus pernah sekolah TK can? Ikan. Ke Bangka pan pala hirup ke sekolah TK acan. Iya, hang sekolah di dia. Oh, hayang sekolah di dia. Niat. Atulah ka guru ngomong namuhun kitu. Mun. Saha? Ngaranna saha? Ngaranna Di data. Tony naon papanjangna? Tony Cikem. Terus kieu rek daftar maka jerobe nya aya bagian administrasi na ka Pak Ius nya. Geura daftar ngaranna Tony Cikem itu nya. Ayo bro, siap. Kajero. Di Cireng meureun. Dinyaho. Kajero nya. As nu hade pake sepatuna, pake. Hayo geura naik kadinya tah. Ka mana susulong kadinya?
Lu benar lempang nah ulah ngegang gitu dong tengisang bae. Kajer. Ayo, Rok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Weh, Pak. Aduh, ngapura. Wah, Hoi, kemana si ajudan Asid? Aya naon ieu ka dieu? Lain kararaget ieu. Pajaro jeung Palin masih aya naon, Pak? Lain ya Pak Guru ya jaro jeung hansip ka dieu nama ya arek mawa anak murid ya nyakolakeun masyarakat iya rek disakolakeun nya teu sakola-kola cenah gitulah jeung teu inung teu bapak gitu. Oh. Karena ku jaro rek disakolakeun di Inten Jaya gitu. Ari jalmina mah si alit gitu ngan lahirna mah tahun 8 genep. Allahu Akbar. Mana putrana? Aya di sana ka dia? Di sana ke atas. Aya Pak aya. Oh, piurang ka dia, piurang ka dia. Ajudan, kadi asup ka dia. Kumaha Ro? Atuh kadi dia tulok-tulok bangkong berdiri di luar asup. Waalaikumsalam. Salaman. Alhamdulillah. Salaman. Mak, Mana dasina tadi pakai? Buku tunggu dasi kan kabeli dasina ya Pak. Ya, kira diuk. Tuh, kunaon baju nanti diasupkeun. Rek sakola mah bajuna diasupkeun pakai dasi, ya. Sapatuna dipake. Aduh, siap di sekolah siap? Siap Pak, siap. Hayang beraha tahun sekolahna? Hayang genep tahun be. Oh, sarua jeung baturan lain. Lain lah gitu lah. Lain iya bener ya. Hayang sekolah ke hayang sorangan apa titah pajaro ieu? Hayang sorangan ya nitahan pajaro deui nitah sakola cenah supaya boga titel. Naon gitu. boga cita-cita gitu. Boga cita-cita. Jadi tentara cenah Pak. Hayang jadi tentara, waktu kudu rajin olahraga ya tentara mah teh ayeuna. Ya, lain kararaget ieu dikawal ku Hansip, ku Jaro, tapi bunga sih sekolah mah. Berarti ais. Berarti ye Jaro ye merhatikeun ka rakyatna jiga KDM. Ulah waka dipaehan ya. Ulah waka dikubur lamun can paeh mah Jaro nya. Moal ya. Geus mana identitas bawa data identitasna teh kakak bawa teh kakak. Ari kakak nu kahiji mah Pak keur nyupiran ku di Priok, kakak nu kadua di Palembang, di sarua bae teh nyupiran keneh gitu. Lain kakak nu Atuh dia mah ajudan kakak naon lain kakak kandung kartu kakak. kakak kartu keluarga. Oh. Kakak kandung ya. Aya eta mah aya Pak. Aya. Ya, iya kartu kakak Pak. Ayo, Masya Allah. Alamatna Desa Cikulur, panjagu amat di desa Inten Jaya. Emang itu sekolah? Aya sekolah mah di rumah yang ka dieu bae minatna ka dieu. Oh, hanya nyebrang jembatan meureun. Ieu umurna kelahiran tahun berapa ya? 80-nya? 86. 86. Waduh. Ari menurut aturan mah anu asup daftar sekolah minimal umur 6 tahun atau napi kelahiran 2019 eta minimal ya minimal tapi sanajan barjang gitu kan kayak paling nangguan kebijakan di kepala sekolah lamun sakira-kira mendukung kepala sekolah diizinan meureun aceng sekolah di dieu nya lamun teu diizinan atuh hampura kudu neangan sekolah asup kana paket A apal paket A Apal. lain paket mau di mana di narete lain paket Padang itu mah Lain paket truk lain Pak. lain paket A sejajar jeung SD Lain paket truk gitu Pak. Ya oke ya emak menata aya nyamanya bapak saya kakak atau di Jakarta diwakilan ku Palurah kepala desa nah oke meureun selain syarat ieu syarat kakak akte aya Akte aya. aya terus iya boga surat ieu teh di desa surat keterangan tidak mampu. Woi, pan ku Jaro geus dibawa eta surat SKTM. Ayo we. Oh, teu ka bawa. Dia mau ngalen pan lah. Atuh bisa nyusul meureun eta mah Ro. Naon bisa nyusul dong bisa aya sukuan bae. Terima teh sekolah di dia yo. Atuh lamun sakira-kira memenuhi persyaratan mah pasti diterima ya. Hiji tadi kartu keluargana aya. Terus naon aktena aya ya. Terus umurna memenuhi gitu kan. Tapi eta ge tergantung kebijakan kepala sekolah. Kebijakan kepala sekolah, tapi lamun sakira-kira cek kepala sekolah, wah hampura aja nah. Can bisa asup ka dieu mah kulan terbentur persyaratan. Engke mending ge asup ka paket A nya. Insyaallah ke ku Bapak dieukeun, diteangankeun anu ngelola paket A nya. Sejajar jeung SD.
Siap, Hayang siap. biasa di sekolah hayang. Hayang sekolah. Bener ya. Doakeun mudah-mudahan kayak dina waktuna bisa milu juga batur. Siap. Atulah angguk-angguk buuk. Pukul dia mah digawe ke bolos bae, kemuting sekolah. Pasti nama luki mah kain tim mama sekolah, datang ka dia pasti mau ngarokok ngabulak ngarokok. Atuh moal sip. Wah sekolah mah sekolah kewajiban. Sekolah mah Pukul dia mau ngomong doang, nama lu campurin lo. Bentes ngomong nama, tapi kalakuan nama gawe geureun bae, sekolah kum sekolah bolos eta mah bener. gawe lain deui jeung sekolah mah sip. Kudu karunya ka jarong, urusan teu ke bapak. Anak yatim piatu. Oke, siap. Benarnya. Iya, siap. Sekolah ulah ngising bae dia.